Lalaunan kepercayaan masyarakat morogol caroplok gitu tah. Jalma usik unggal isuk diantarana pikeun nohonan hirup anu tadina walurat bisa hanjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dari para pemirsa Rahayu Bagja Waluya. Aya hiji perkara anu jadi tanaga ke warganya ke masyarakat nyaeta harpan. Aya harpan anu lumampah hirup ku melendang di alam dunia teh diantarana eta anu jadi tanaga alatan kumaha carana ieu harpan teh bisa ngawujud gitu jadi udagan ya. Aya anu diarep-arep gitu tangtuna oge pikeun ngahontal harapan teh ya kudu di ikhtiaran gitu. Pamohalan hiji harapan bisa kahontal lamun eueuh ikhtiar eueuh tarekah gitu. Cigana anu ngalantarankeun jalma usik unggal isuk diantarana pikeun nohonan hirup sangkan harapan-harapanana bisa kacumponan gitu. Ya anu pangdeket nama meureun kumaha carana bisa nangtukeun poe ayeuna kudu bisa dahar eta anu basajan lah gitu kumaha anak pamajikan bisa kaparaban gitu. Alatan meureunan nyaeta pisan anu sanya nama ayeuna keur anu ngalantarankeun urang ngajaga sumanget sangkan terus bisa usik dina segala perkara memang harapan atau lamun dina wangunan negara memerenan nya pemilu salah sahijina harapan masyarakat kumaha carana bangsa negara gitu bisa jadi gunung pananggehan dina segala widang gitu. Tengah bibisani galur politik eta salah sahiji anu nangtukeun masyarakat bisa menyat anu tadina walurat bisa hanjat gitu. Hirupna leuwih hade ya tengah bibisani politik diantarana salah sahiji anu bisa ngawangun tatanan masyarakat anu leuwih hade raharja waluya. Lamun dina prak-prakana kawas ayeuna ngabandungan ketak para inohong tangtuna oge aya anu pikahariwangeun alatan loba anu mengpar tina tetekon gitu. Lalaunan kepercayaan masyarakat morogol caroplok gitu tah. Sanajan dibebenjokeun oge dah ngan ukur saharitaeun anger aya anu nerap gitu tah. Jadi cangcaya gitu tah. Lamun teh mah geus nepi ka dinya ieu kudu gancang-gancang kaungkulan ya lantaran kacangcayaan masyarakat teh jiga nama geus ngapa kegel gitu tah. Jadi kumaha carana ya sangkan masyarakat percaya henteu cangcaya gitu ya tangtuna oge meureunan ieu teh kudu dijadikeun eunteng ku para inohong boh anu keur maranggung boh anu ayeuna keur nikreuh ngahontal kalungguhan gitu. Boh di legislatif boh di eksekutif boh di yudikatif oge di sektor-sektor sejen balantik da gening kiwari geus teu bisa dihulag deui yen politik teh identik jeung balantik gitu. Dina seuseuna mah kawas kitu gitu nya. Transaksional gitu nya didinya. Upama teh mah memang ieu anu
keur ngalalakon boga udagan anu hade mikiran jalma rea tangtuna oge bakal jadi pamuntangan lamun geus eueuh anu dipercaya saha anu rek dipuntangan ku warga ku rakyat antuk nama apanan aya dina ulekan hirup anu henteu pasti nya unggal poe guligah gitu lantaran memang eueuh anu pasti teu saeutik anu kabeulit keneh ku pasoalan-pasoalan anu waruganya pasoalan-pasoalan anu ngait jeung warugana jeung garbana jeung beuteungna gitu padahal apan beuteung mah teu bisa nungguan stomach doesn't wait gitu ya mudah-mudahan wae kondisi anu nya kiwari keur disanghareupan teh mudah-mudahan wae jadi cukang lantaran pikeun ngahudangkeun deui harepan masyarakat harapan jalma rea gitu da memang eta nu jadi harapan salah sahijina memang ya bisa kasebutna nya pemilihan umum pemilu eta teh sanya nama pan harapan hiji-hijina anu saestuna mah nya ku sakabeh komponen bangsa dijaga gitu lamun teh mah memang kabeh boga pikiran yen pemilu teh eta teh harapan sakabeh rakyat harapan jalma rea tangtuna kudu dipusti-pusti ulah nepikeun ka kalimpudan ku cidra gitu tah ya mudah-mudahan wae nya urang ngadarunga sadayana sangkan hirup kumbuh masyarakat kahareup aya undakna aya jalma-jalma aya inohong-inohong anu boga keneh katineung gitu ka jalma rea tur bisa jadi gunung panangguhan urang cag dugi ka dieu rahayu bagja waluya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.